Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek konten di ngojekna lanjut di tutor mijit berikut. Kalarsan aya rerencangan nyungkeun bantosan cenah. Ieu yeuh keur nyeri pinggang ieu cenah. Hayang pangadamelkeun tutor kanggo pijit mandiri supados teu patos nyeriting kana pinggang cenah. Kalarsan sareng rada panas cenah ieu teh pinggangna. Siap cita gitu orang damel tutorna nyata itu kalarsan pijat-pijat teh aya di area kaki tah ieu berikut titik-titikna siap ditinggalkeun anu kahiji titikna dina kaki aya di palih dieu punten tah di jalur kaki palih dieu dina jalur nu tengah ieu tah dina jari manis kaki tah kapalih luhur di dieu aya seklokan tah di dieu nah di dieu teh aya lumayan aya urat aya titik anu upami dipencet kieu rada linu tah ieu pencet terus dipencet sapertos kieu alihkeun ti dieu teh tos rada linu ieu tos rada raoseun alihkeun ka dieu tah aya dina pas jari manis di kaki nu ieu tapi di palih pengkerna tah titikna aya di dieu nah di dieu di dieu teh aya tulang tengah ieu pencet teras atos dipencet palih dieu king kita teras-terasan nugikeun ka ngaruy ka luhur tah tos mencet di palih dieu tah ka dieu deui samikeun di kanu tadi jalurna masih ieu masih di dieu atos di palih dieu majeng ka palih dieu tah dina pas deket mata kaki di bawah mata kaki tah di garis lurus ieu di dieu tah di tengah ieu aya urat di sami di dieu ge di totok kieu teh lumayan nyeri ieu teh terus dugikeun ka ngaruy ka luhur tah pami atos ka luhur antawisna di dieu aya tulang aya tulang ageng di dieu teh nya tulang lumayan sageung jempol gitu dina pas seklokan tah palih pengkerna di dieu di lebet dieu tah di dieu kan tulang kapalih dieu tah di bawah lutut di belakang lutut tadi dieu teras didugikeun ka panas dipencet ieu tah dipencet teras tah insyaallah kini ka dieu rada ngirangan tapan anu panasna daerah dieu insyaallah kieu rada ngirangan pokona kahiji ieu kadua belakang ieu tah di dieu nya katiluna ka dieu deui kaopat ngalih ka dieu kalima teras ka palih dieu tah kitu muhun sakitu panginten tutorna